Diduha sareng ari lalawananana itu sifat wahdaniyat ayil wahdaniyat tu tegasna sifat wahdaniyat eta ta'adud dubing bilangan wa dalilul wahdaniyati sareng ari dalilna sifat wahdaniyat fidati dinadat eta bimana adamil kamutasil kalawan manan teu aya kamutasil fi hadina itu dat wari itu dalil eta dalilul mukhalafatul lil hawadisi dalil sifat mukhalafatul lil hawadisi al mutaqaddimu anu geus heula itu dalil wa dalilul wahdaniyati sareng ari dalilna sifat wahdaniyat fi sifati dina pirang-pirang sifat nabi mana adamil kamutasil kalawan manan teu aya kamutasil fiha dina itu sifat eta anna ta'adada sanya nabing bilangan eta latak tadi henteu ngamistikeun itu ta'adud latak tadi henteu ngamistikeun itu ta'adud naon mankulun perkara anu bisa dipanggihan ku akal walaman kulun sareng teu mastikeun dalil anu bisa dipanggihan dina tukilan wa dalilu sareng ari dalilna ala dalika kana sifat wahdaniyat il wahdaniyat tegasna kana sifat wahdaniyat bimakna ada minadiri kalawan makna henteu ayana subangsa pidati dina data wa sifatin sareng dina sifatna eta anna usanya na Gusti Allah taala eta lau kana lamun kabuktosan Gusti Allah eta mutaaddidan anu bing bilangan kaya kuna sapertikeun lamun kabuktosan kaya kuna sapertikeun kabuktosan eta hunaka di dunia saha alihani dua pangeran lam yujad maka moal dipanggihan naon sayun perkara badun tegasna sapalihan min hadhil makhluqati anu tetep tieu pirang-pirang makhluk lakin ada mawujudi dalik tetapi nah henteu aya na itu hadhil makhluqat eta batilun anu batal lianau karana sanyana itu hadhil makhluqat eta mawujudun anu aya bil musyahadati kalawan katingali pama mangkari perkara ada anu ngajurung itu ma ilaihi kana itu ta'adud wa huwa sareng ari itu ma eta ta'adud bing bilangan eta batilun anu batal wa idza batalan sareng di mana bala batal naon at-ta'adud bing bilangan naon at-ta'adud bing bilangan sabata mangka tetep naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat wa huwa sareng ari itu sabata eta al maktubu anu disupri wa inna malazima sareng pastina misti minat ta'adudi tina bing bilangan naon adamu wujudi syai'in henteu aya na hiji perkara minal alami anu tetep tina alam li annahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta laukana lamun kabuktosan eta hunaka di dunia saha alihani dua pangeran paima ayat tapi komangka anapon narima sarua itu alihani wa ama ayah talipa sareng anapon lamun narima beda itu alihani pa ini tapako mangka lamun sarwa itu alihani pala zaiza mangka teu meunang naon ayu jada ngayakeun itu alihani hukana itu syema anhalna bareng li alla yalzam karena henteu misti naon istima'u muasarina narima kumpul anu napakan dua ala asari wahidin kana pada melan anu sahiji wala zaija sareng teu meunang naon ayu jada ngayakeun itu alihani hukana itu se murattaban hal anu ditartibkeun bi ayu jada ku secara lamun ngajadikeun ngayakeun hukana itu se saha ahaduhu masalah sahijina itu alihani sumayu jadu tuluy ngayakeun ngajadikeun hukana itu sesa akhorun alihanu sejen lialayal zama karena henteu misti naon tahsirul hasil ngasilkeun anu geus hasil wala zaija sareng teu misti naon ayustaroka ngarejeungkeun itu alihani fil ijadi dina ngayakeun fil ijadi dina ngayakeun bi ayu jadaku secara ngayakeun saduhu masalah saejena itu alihani al-bado kana sapalihna wal akhiru sareng ngayakeun alihah anu sejen al-bado kana sapalihna al-akhiru anu sapalihna deui itu ba'do liluzumi azihi makarana misti apesna itu alihani hina idin dina nalika fil ijadi liana karana sanyana kalakuan sareng tingkah eta lama ta'ala kot samang-samang sacuman teh laun kudratu ahadihima
kawasana salah sahijina itu alihani bil badi kana sapalihna deui sada mangka katutupan alal akhori ka ilah anu sejen naon toriku ta'liki kudratihi jalan cumantel kudratna anu itu akhor bihi kana itu ba'di palayak diru mangka henteu kawasa itu akhor ala mukhalafatihi kana nyulaya anana ka itu ahad wahada sareng ari ieu tingkah eta azun anu apes wahada sareng ari ieu tingkah eta azun apes wahada sareng ari ieu dalil eta yusama dingaranan itu hada burhanat tawarudi kalawan dalil anu kawarid lima karena perkara pianu tetep dina itu ma menat tawarudi ma nyatana silih datangkeunana itu alihani ala syai'in kana hiji perkara wahidin anu sahiji tu syai' wa ini talapas sareng lamun narima beda itu alihani bi ayurida ku secara ngamaksud saha ahaduhuma salah sahijina itu alihani ijada syai'in kana ngayakeun hiji perkara minal alami anu tetep ti alam wal akhoru sareng ngamaksud ilah anu sejen i'damaha kana ngeuweuhkeun itu syai' fala zaiza mangka teu meunang naon ayyan fada ngaluluskeun naon muraduhuma anu dimaksud ku itu alihani dunal akhari bari henteu anu sejena liluzumi azziman karena misti apesna itu ilah liluzumi azziman karena misti apesna ilah layan fadu anu henteu lulus layan fad anu henteu lulus naon muraduhu anu dimaksud ku itu man wal akharu sareng ari ilah anu sejen eta misluhu misilna itu man la niqadil mumasilati karena tengah bundel silih akuran bainahuma antara itu man sareng akhor wahada sareng ari ieu dalil eta yusama dingaranan itu da burhanat tamanu'i kalawan dalil silih cegah li tamanu'i hima karena silih cegahna itu alihani wa ta'kholipihi sareng silih nyulayaanana itu alihani madalilul wahdaniyati sareng anapun ari dalil sifat wahdaniyat fil af'al dina pirang-pirang padamelan bimana adami kamutasil kalawan mana teu aya kamutasil fi hadina itu af'al wa sareng ari itu kamutasil eta adamu musyarakatil ghair henteu ngarejeungkeun anu sejen lahu ta'ala ka Gusti Allah taala fi fa'lin dina padamelanana Gusti Allah taala pawa mangka ari itu wahdaniyat eta baduma sapalina perkara maru anu parantos kalangkung itu ma fi burhanit tawarudi dina dalil silih datangkeun wa amad dalil wahdatil af'al sareng anapun ari dalil kana sahijina dina pirang-pirang padamelan bimana adami kamun fasil kalawan mananta aya kamun fasil fi hadina itu af'al bi ayakuna ku secara kabuktosan eta li ghairihi tetep pikeun salian ti Gusti Allah taala nanta sirun tapak fi fa'li dina hiji padamelan minal af'ali anu tetep tina pirang-pirang padamelan ana infirodi karena nyoranganana itu ghair fa in qadarta mangka lamun kawasa anjeun asyai'a kana hiji perkara muassaron kana anu napakan bitobi kalawan watekna itu syai' lazima mangka misti naon aya stagnia ngalap sukih naon dalikal asaru itu tapak an maulana ti pangeran urang sadayana jalla wa azza kae pahala kumaha wa sareng ari itu maula eta alladzi dat iya takiru anu butuh ilaihi ka itu ladi naon kulu masaban-saban perkara siwahu anu tetep salian ti itu maula wa in qadarta sareng lamun mampu anjeun kana itu semu asaron kana nafakan dikuatin kalawan kekuatan ja'alan ngajadikeun kana itu kuat sallallahu Gusti Allah taala fi dina itu se kama sapertikeun perkara ya zamu anu nyangka hukana itu manan kasiruman saha kasiruman kalau loba anana jalma awamal mukminina anu tetep di pirang-pirang jalma anu bodoh fa innahu mangkasanya na itu awam eta yata kiduna nekatkeun itu awam annal asbaba
Kanya kana sanyana pirang-pirang annal asbabal adiyati kana sanyana pirang-pirang sabab anu bangsa adat eta muasyaratun napakan bikuatin kalawan kekuatan jalan ngajadikeun kana itu kuat sallallahu Gusti Allah taala fiha dina itu asbab walau nazaa sareng lamun nyabut Gusti Allah kana itu kuat min hatina itu asbab la ta'assaro mangka moal napakan itu asbab kazamihim sapertikeun yang kana itu awamil mukminin annal ukla kana sanyana dahreta yusaru napakan itu uklu fi wujudi sab'i dina ayana wargu ana surba sareng sanyana nginum eta yusaru napakan itu surba fi wujudil ra'i dina ayana seger wa inna nar sareng sanyana sena eta tusaru napakan itu nar fi wujudil ihraqi dina ayana ngaduruk wa anasikina sareng sanyana peso eta tusaru napakan itu sigin fi wujudil qati dina ayana motongkeun bi kuatin kalawan kakuatan jalan ngajadikeun kana itu kuat sallallahu Gusti Allah taala bijami'iha dina sakabehna itu nu kabeh padalika mangka ari itu zakmihim eta batilun anu batal aidon deui lianahu karena sanyana kalakuan sareng tingkah eta yusiru ngajadikeun sa maulana pangeran urang sadajala wa azza hina idin dina nalika ja'alallahu eta muftakiron anu mikabutuh pi ijadi ba'dil af'ali dina ngayakeun sapalina pirang-pirang pada melan ila wasitotin kana perantara wal halu sareng ari tingkah eta annahu ta'ala sanyana Gusti Allah taala eta lahu eta tetep milikna Gusti Allah al-gina ari sugi al-mutlaq anu diitlakeun itu gina anu kulimat tina saban-saban perkara siwa anu tetep salian ti Gusti Allah wa sahibu hadir itu kodi sareng ari anu ngabogaan ieu patekadan eta laisa sanes itu sahib eta kafiron jalma nu kafir bal fasikun balik ta eta jalma nu fasik waya krubu sareng deket min hadatina ieu min hadati abdi naun itiqadul mu'tazilati patekadan mu'tazilah anal abda tegasna sanyana hiji abdi eta yahluku migawe itu abdi af'ala nafsihi kana pirang-pirang pagawean dirina itu abdi al ikhtiyariyata anu bangsa pamilih bikuatin kalawan kakuatan ja'ala nu ngajadikeun kana itu kuat saha Allah Gusti Allah fihi dina itu fihi di itu abdi pahaula imang kari mutajilah eta fasaqotun pirang-pirang jalma fasik wal hasilu sareng ari kesimpulanana eta naman sanyana jalma ita qada anu nekatkeun itu man annas sababa kana sanyana pirang-pirang sabab al adiyata anu bangsa adat itu asbab kanari sapertikeun seuneu wasikini sareng pesowal ukli sareng tuang wasyurbi sareng leueut eta tusiru napakan itu nu kabeh bi musyababatiha dina anu dijadikeun sababna itu nu kabeh kalhir ki sapertikeun nganduruk wal qotni sareng motongkeun wasabi sareng wareg waroi sareng seger bidatiha ku datna itu nu kabeh bahwa mangkari tuman eta kafirun jalma anu kufur bil ijma'i kalawan ijma' aw bikuatin atawa ku kakuatan jalan nu ngajadikeun hal kana itu kuat sa Allah Gusti Allah fi adina itu nu kabeh fafi kufrihim mangka eta tetep dina kufurna itu man kaulani ari dua kaul wal asohu sareng ari kawal anu sohe eta anna usahnya na itu man eta laisa sanes itu man eta bi kufrin anu kufur bal fasikun balik tari itu man eta anu pasek mubtadi untur anu bid'ah wa mislu qailina sareng ari misilna jalma anu nyarita duaan wa mislu qailina sareng ari misilna jalma anu nyarita kabeh bidalika kana itu nu kabeh eta mu'tazilatu mu'tazilah al qailuna anu nyarita itu mu'tazilah bi anal abda kana sanyana abdi eta yakhluqu ngadamel itu abda al af'ala nafsihi kana pirang-pirang pada melandirina itu abda al ikhtiyariyata nu bangsa milih dikuatin kalawan kakuatan khalaqo anu ngadamel hakana itu kuat sa Allah Gusti Allah taala fihi dina itu abda fihi di itu abda fal asahu mangkari kaul anu soe eta adamu kufrihim teu kupurna itu mu'tazilah li ikrorihim karena netepkeunana itu mu'tazilah bi anna qudratal abadi kana sanyana kawasana abdi ala dalika kana itu af'al eta minallahi ta'ala tetep ti Gusti Allah taala wa man sareng ari sabe jalma eta ita qada nekatkeun itu siman
anal muasiro kana sanyana anu napakan eta huwa ari itu muasir eta Allah taala Gusti Allah taala lakin ja'ala tetapi ngajadikeun Allah bainal asbabi antara pirang-pirang sabab wal musababati sareng pirang-pirang anu dijadikeun sababna itu asbab eta talazuman misti aklian cek akal bihai sulayasi kalawan sakira-kira teu sah naon takhiruha ngahirkeunana itu asbab pamata wujida mangka samang-samangsa dipanggihan naon as-sababu sabab wajada mangka manggihan naon as-sababu sabab pawa mangkari tuman eta zahilun anu bodoh waman sareng ari sabai jalma eta itakodanu nekadkeun itu siman anal muasiro kana sanyana nu napakan eta wari itu muasir eta Allah taala Gusti Allah taala wa inna bainal asbabi sareng sanyana antara pirang-pirang sabab wa musababati sareng anu dijadikeun sababna itu asbab eta talazuman misti adian cek adat bihaisu yasiu kalawan sakira-kira sana takhiru hangahirkeunana itu asbab bahwa mangkari ituman eta mukminun mukmin naji anu salamet insyaallah taala pal aksamu mangkari pirang-pirang bagian eta arbaatun aya opat wahai suwajabat sareng dina sakira-kira wajib lahu taala ka Gusti Allah taala naon al wahdaniyatu sifat wahdaniyat istahala mangka mustahil alaihi ka Gusti Allah taala naon diduhala lawanana itu wahdaniyat wa sareng ari itu did eta ta'adud bilangan sawaun kana sarua bae kabuklosan itu ta'adud ma'al ittisoli sarta kam ittisol awin pisoli atawa kam infisol wa'lam sareng kedah terang anjeun anna bahsal wahdaniyati kana sanyana bahasan sifat wahdaniyat eta asrofu mabahisi hadal fanni pang mulyana pirang-pirang bahasan ieu pan walidalika sareng karena itu asrof kasuro mangka seueur naon atan bihu tanbih alaihi kana itu bahsi fil Qur'ani dina Qur'an al adimi adim wa hadhihi sifatu sareng ari ieu pirang-pirang sifat asitu anu genep itu sifat pal ulama mangka eta ari anu awal min hatina itu sifat waya sareng ari itu ulah eta al wujudu sifat wujud eta tu sama ngaranan itu sifat nafsiatan ku ngaran sifat nafsiali ana karena sanyana itu sifat eta lata dulu tenuduhkeun itu sifat ala makna zaidin kana makna anu leuwih ala nafsi dati kana bukti nadat wal khamsatu sareng ari anu 5 badaha anu tetep dina sabadana itu ulah eta tu sama ngaranan itu khamsah salabiyatan ku ngaran sifat salabiyah li annaha karana sanyana itu khamsah eta dalat nuduhkeun itu khamsah ala sulbi makana nyebutna perkara layali ku anu tepantes itu mabihi taala ka Gusti Allah taala wasifatu sareng ari pirang-pirang sifat asalabiyatu anu salabiyah itu sifat eta latan hasirun teu narima karingkas itu sifat ala sahih nemutkeun kaul anu sahih li anana qaiso karana sanyana pirang-pirang sifat kakurangan eta la nihayatan teu aya antekna eta mawujud lah kana itu naqais wa kulluha sareng ari sakabehna itu naqais eta manfiatun kana pikeun anhu ta'ala ti Gusti Allah taala wa hadhil khamsatu sareng ari ieu anu 5 eta usuluha pokona itu naqais fa inna mangka sanyana perkara ada anu ngalianan itu maha kana itu naqais min nafiz zaujatinya tanah ngeuweuhkeun pamajikan wal waladi sareng budak wal muini sareng anu nulungan wa ghairi dalik sareng salianti itu nu kabeh eta rojiun balik ilaiha kana itu khamsah wa yajibu pihaqi ta'ala wallahu a'lam bissawab.